Langit pati keruh
ibu. Ya bebeja akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti, masa kilobana nu ngajawab salam sawareh ibu hukumna ngajawab salam teh wa makana sok sekali deui hayang nyaho nya wajib deh kudu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurna mil. Hah? Aing dia ngomong naon? Sampurna mil. Aing diisuk can bagi sampurna mil. Aduh. Hah? Aya di hajat. Acanya? Oke. Sampurasun. Alhamdulillah kumaha darah mamil urang Raja Galuh. Waduh. Jauh naik. Ayo teh Raja Galuh lain. Naik di mana gerak? Cicing kadang-kadang laras di Korea nih. Hah? Bener aja sekolah tapi kejauhan aja nanti di Korea Selatan. Efek di Korea Selatan ya. Allahu Akbar. Ayo ke sekolah selanjutnya. Alhamdulillah kasihnya bilutnya ngajak rami. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan sareng teteh dina rumah tanggana si janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah kacai jadi saluwi kadarat jadi barat. Ye, aduh sedekan sinyalna teh beureum. Ngan akhir ada curiga jang. Poe ayeuna nuansana ungu. Basa kamari mah nuansana beureum nu kalaluar ge beureum. Ayeuna nuansa ungu sok sieu tanda ungu we. Hareku 10. Anu ai. Urang cobaan urang telepon. Aki boga HP nu anyar ya. Naon? Merekna Android. Android. Merekna TTD. Mas Ado, kurang telepon tiga jam nomornya 085 lumayan dari lagi. Menang Ardion Ibu Hajar. Dibalakan Bu Ibu Hajar. Assalamualaikum Bu Hajar. Si bebek mah lamun teu aya nu beureum moal keluar. Kira-kira alami. Aya ngancan asan dulu. Oras kene. Acan. Ibu Hajar ieu teh ikhlas Bu Hajar. Oh, tabihan atuh ikhlas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di mana sayang? Pangkuan mana?
anu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Selatan, alhamdulillah rabbil alamin. Ini biasa lupa, tinggal yo patu-patan ya. Alhamdulillah Gusti. Ini biasa balik di kampung Modang. Oh, benar nih. Kamu kebawalan ini besok ini. Alhamdulillah syukur nih kan. Ayeuna ini teh silaturahmi itu tuh jangan sekali. Ini sok silaturahmi. Tapi ini balik nyanyi lagu namanya. Oh semua ini lagu anu berbira tina ti kotok. Kita sok kena serupa balik hiburannya. Banyak macam. Alhamdulillahnya kurang doakan mudah-mudahan ya keluarga besar pengantin anu geus ngawurankan ini cuma kupi-kupi amunan keberkahan aya ngawuran geus oge sayang si barokah nya makanya kurang pada ayeuna sasi sawu marhaban ya Ramadan ya gitu nya ngapun diri saparakan jadi silakan kehilangan kelepatan gitu ya marhaban ya Ramadan